Licin. Wilujeng Tetang Baraya, aduh acan pembukaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetang deui di camping Sunda Tilu 5 jam. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah ya. Ayeuna menak lokasi enggal lah. Tepatnya masih di Kabupaten Bandung kan ya, salarosna mah. Masih banyak misteri yang belum terkuak lah pokoknya mah. Tepatnya di kaki Gunung Malabar, saur pribumi urang dia mah kiranya. Mudah-mudahan tiasa terhibur lah tayangan episode ayeuna. Teh Cuntras pokoknya namanya. Alhamdulillah Baraya ini setengah perjalanan ada saung teh. Nah, enak orang ngopi heula we nya. Kopian heula we lah. Alhamdulillah ada sarapan parantos tadi di bumi. Tetacan angkat ka dia ke lokasi teh. Yang namanya giliran ngopi na Baraya. Tuh. Tawas Baraya alhamdulillah cakat sareng cai namanya. Daripada turun ke Lebak gitu tah. Kari kapangkar yang tuh yang sakumaha jaba lumayan herang Baraya, herang lah. Alhamdulillah. Kopi heula aya. Oh, anu sangkir di Baraya tinggal. Awas teh. Tah. Bilih. Tah. Naon ieu di awasna? Nya kitu teh. Hatur nuhun ka Andini sareng harga. Nah, tuh.
acan ngaliwat. Nah biasa urang ngulup heula kui, tapi aya nama mau dikulup langsung dituangnya. Urang bikin kreasi anu rada aneh lah, rada nyeleneh, nu bisa meledak di mulut. Coba tinggal. Iya huyna kelaresan huy bodas, huy bodas, huy koneng. Huy koneng atosan lah sekedap deui ngagolatnya. Urang ngadamel lobi. Makanan khas Sunda. Anu jarona gula beureum meledak. Saya enak mah beres ieu yang asak langsung ngaliwat heula weh. Keun masakna gampil lah. Bisa dina kompor ge ya mumpung can hujan. Karena ya geus pras-pris ngaliwat heula weh. Wah, iya baraya ya nya. Ngan lobi tuh. Ieu jang isian ananya. Sisikan gula beureum sebagai isian nanti di dalam ubi. Jero hui. Nah, iya hui nu tadi tos dikulup teh baraya di pasihan aci nya tuh. Pasihan aci tuh di gilas, di renos lah. Cenah dijieun adonan meh halis. Tah ieu baraya gancang keneh ku pandangannya. Kade omat cuci tangan heula nya. Nah, deple nya. Tuh, bolongan lek gula beureum. Jadi ini aya sensasi meledak di mulut. Meleleh di mulut, lumer. Nah, itu bahasa Jepang nama lumer. Oke, lanjut kita goreng baraya. Goreng baru lagi. Wah, haruno ya mah. Nah, dipercepat ya videona. Set. Lom. Nah, didinya urang kalabra. Kumpit. Nah, baraya. Ayeuna manehna urang nyobian ngadamel orek tempe nya atuh. Nah, baraya parantos beres ya. Orek tempe orek. Lanjut urang ngagoreng asin. Asin sepat anakna tapi nya kieu teh anu nyebat oge asin tungsi alias tutung di sisi. Pur lajeng nu ngantri nyaeta sambal tajwid. Biasa. Lekoh, pedo, pokokna mah meledak. Nah, iya asin sepat ngajarpat alias asin tungsi tutung di sisi geus asak ya baraya tinggal terakhir ya
sambal lagi. Masak beraya. Kurang jahit, jahit. Mulai rendos alias geprek. Alhamdulillahirobbilalamin baraya parantos rengse ya pasak-pasakna nya nu tadi teh ya asin sepat ngajarepat, asin sepat anakna, aya oge nu nyebat asin tungsi, tutung di sisi. Tehilap aya orek tempe. Nah, gawas baraya. Mangga kurang taruang heula. Tuang heula. Anu apal tuh. Mun apal jawab di komen ya. Sora manuk naon eta? Mirip-mirip sora citik atau entog gitu. Alhamdulillah baraya parantos rengsek dengan benar ya mah hujan ngaririnci gitunya sangu liwat sambal kuatkan kalak ya kaos pisan baranya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Alhamdulillah ya Allah parantos masan kenikmatan dinten ieu waktosna beresan urang ngadaweng heula lah sambil menikmati suasana malam disarangan ku teh pahit. Aduh, teh pahit ngebual kieu nya. Ya amis ke pahit. Mantap pokoknya mah lamun jeung kopi teh nyambung. Manya soalnya ya amis. Ya amis. Pantok. Alhamdulillahirobbilalamin baraya kegiatan demi kegiatan telah selesai hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe di channel Camping Sunda 356. Akhir kata saya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Kami di sini hanya untuk menghibur. Jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata. Jangan diambil hati. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers.